Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan anu Maha Esa, anu Maha Masih Hidayah sareng inayahna ka urang sadayana. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Para wargi sakalian anu dipika hormat kusim kuring dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kadisiplinan. Nyaeta kumaha pentingna kadisiplinan dina hirup aman tur nyaman. Nah, jeung manfaat ngajaga kadisiplinan oge. Mumana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga kadisiplinan urang jeung sekitar urang. Sareng kedisiplinan jeung kesadaran perilaku urang oge. Urang sadaya tiasa ngajaga keamanan jeung keselamatan sekitar tina segala rupi masalah jeung bahaya anu aya jeung nu can aya. Nah, kumargi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun kadisiplinan perilaku kanggo hirup urang kapayuna sakalian di kawinan ti ayeuna. Nah, kadisiplinan teh rupana macam-macam. Aya nu disebut kadisiplinan hate, kadisiplinan pikiran, jeung kadisiplinan perilaku. Nah, naon we artina? Nah, anu kahiji kadisiplinan hate. Kadisiplinan hate nyaeta henteu gampang galau, gundah, jeung perasaan lain-lain. Nah, kadisiplinan pikiran nyaeta henteu berpikiran anu goreng-goreng, jeung selalu berpikir positif. Nu terakhir kedisiplinan perilaku. Nyaeta perilaku baik jeung henteu ngalakukeun hal anu buruk anu ngarugikeun urang sorangan jeung sekitar urang oge. Sekian pidato ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.